yang bingung ya. Bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyadakan bingung. Ya Allah ya Rabbi ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Naon Abah muriang cek teh aju anak-anak muriang aju biasana ka Abah minta cai cek nya ge gua minta cai bae. Oh ya penyakitna naon eta anak panas cek rada eungap saeutik dibere ku nya lantaran dokter resep ya berarti panas turun panas napas berarti ya obat asma bikin ya udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah udah terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek dia geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat ti kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam naon ieu ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep teh Pak cekeuna ku resep dikacaikeun cager cekeuna ya geus aing cekeuna ieu sarua jeung aing belajar cekeuna kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas nah aing nyin resep sorangan dikacaikeun cekeuna teh sarua nya nyang nyin kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah